Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Tsani ari ieu pasal anu kadua dina kitab Uqudul Jain fi huquqiz zauji dina nyarioskeun tentang hak-hak suami al-wajibati anu janten kewajiban ala zaujati pikeun istrina. Qala Allah Ta'ala parantos ngadawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi suratin Nisa'i dina surat An-Nisa tepatna ayat ka 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sadaqallahul azim. Maknane wallahu a'lamu bimuradih. Ar-rijalu ari laki-laki qawwamuna eta teh pemimpin alan nisa'i bagi kaum wanita. Ari anu dimaksud laki-laki janten pemimpin wanita teh ae musallituna, tegesna laki-laki diberikan kekuasaan ala ta'dibihinna untuk mendidik istri-istri. Naon margina Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih laki-laki sebagai pemimpin untuk wanita? Bima faddalallahu, kusabab Allah parantos ngalebihkeun bihi dengan eta kelebihan ba'dahum kana sebagian ti maranehanana ay rijali tegesna para lelaki ala ba'din ka sebagian deui ayin nisa'i nyaeta para istri. Janten salah satu penyebab laki-laki dijantenkeun sebagai pemimpin pikeun kaum wanita teh nyaeta Allah parantos masihan kelebihan kepada kaum laki-laki. Hiji wa bima anfaqu alaihinna, sareng kusabab para lelaki telah memberikan nafkah kepada para istri min amwalihim tina harta-harta para lelaki fi nikahihinna dina lebet pernikahanana. Kal mahri, seperti seorang lelaki masihan mas kawin atau mahar, wan nafaqati, sareng seorang laki-laki ge kudu memberikan nafkah kepada istrina. Qalal mufassiruna, parantos nyarios para ulama ahli tafsir, tafdilur rijali ari kelebihan lalaki alaihinna kepada para wanita dibanding para wanita min wujuhin kasiratin, dipandang dari berbagai aspek eta banyak.
haqiqiyatin, baik dipandang dari sisi hakikat, wa syar'iyatin, dan dipandang dari sisi syariat. Jadi kelebihan lalaki teh ulama ahli tafsir dibagi dua. Aya kelebihan berupa hakikat, aya kelebihan berupa syariat. Faminal awali, maka ari kelebihan anu pertama nyaeta kelebihan menurut hakikat, an uqulahum, bahwa ari akal para lelaki, wa ulumahum, sareng ilmu para lelaki, aksaru eta lebih banyak. Secara umum laki-laki diberikan akal dan ilmu lebih banyak ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulubahum alal a'mali syaqqati asbar, sareng ari hati para lelaki ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit itu lebih sabar. Wa kadzalikal quwwatu, dan begitu juga kekuatan anak lebih kuat dibandingkan para wanita. Wal kitabatu ghaliban, sareng laki-laki oge secara umum banyak menjadi seorang pengarang kitab. Banyak seperti Imam Nawawi, Syekh Nawawi, Imam Bukhari, dan lain-lainnya. Akan tetapi istrinya bukan tidak ada yang mampu membuat kitab. Pasti ada dengan kebanyakan para lelaki. Wal furusiyatu, nyakitu deui laki-laki oge lebih ahli, lebih lihai ketika menunggang kuda. Di zaman harita makan kuda teh dijadikan sebagai alat perang. Jadi lamun misalna aya seseorang anu ahli mengendarai kuda, itu sangat berharga, bisa dijadikan prajurit perang. Lamun aya nama meureunan tank baja lah, atau kapal tempur. Wa fihimul ulama'u, sareng di antara para lelaki oge banyak anu jadi ulama besar. Wal a'immatul kubra was sugra, sareng banyak anu menjadi imam besar, sareng banyak anu jadi imam kecil. Ya mun urang apa wahyu lah lagi imam, kan imamna kelas kecil. Hampurai atuh kecil lamun dibandingkeun jeung Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mah moal aya nanaonna. Wal jihadu, terus laki-laki ge banyak anu milu perang. Wal adanu, sareng adan, entak ngewa lamun aya lalaki teu bisaeun adan. Geus pakaianmu kena we kapalang. Wal khutbatu, sareng lalaki ge diberikan wewenang untuk berkhutbah di poe Jumat jeung Idul Fitri, Idul Adha. Wal jum'atu, sareng melaksanakan salat Jumat. Wal i'tikafu, sareng ngalaksanakeun i'tikaf. Wasyahadatu fil hududi, sareng laki-laki diberikan kelebihan ku Allah untuk bersaksi di dalam perkara hudud. Lain hudud tapi hudud. Wal qisasi, sareng diberikan kewenangan untuk bersaksi di dalam perkara qisas. Wal ankihati, sareng laki-laki oge diberikan kewenangan untuk bersaksi di dalam pernikahan, wa nahwiha, dan lain-lainnya.
wa ziyadatul mirasi sareng lalaki ge diberikan kelebihan dalam hal waris, diberi leuwih loba lalaki mah warisanana nu matak lamun jadi budak lalaki kudu lebih berbakti ke orang tua. Ngewa atuh warisan panglobana ari kakolot belegug. Wat ta'sibu sareng lalaki ge mendapatkan hak asobah. Naon cenah ari asobah teh? Ari asobah teh ahli waris anu henteu memiliki bagian tertentu dan bisa mengambil semua harta waris bila eta seorang diri. Sareng seorang asobah teh bisa mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian warisan anu pasti. Eta tah definisi asobah teh dina ilmu waris tama sakumaha nu dijelaskeun ku Syekh Wahbah Az-Zuhaili dina kitab Al-Mu'tamad fil Fiqhi Syafi'i. Panjang ngaji bab waris mah ngabahas bab asobah unggul ge asobah kabagi dua, aya asobah sababiyah aya asobah nasabiyah. Engke eta teh kabagi-bagi deui, aya asobah bin nafsi, aya asobah bil ghair, aya asobah ma'al ghair. Takan lieur nguruh ngaji waris mah yang sakira-kira lamun setengah-setengah ngaji waris mah jenting ulah bahaya soalnya ngaji bab waris setengah-setengah mah engkena bisi ngahukuman waris ngacapruk. Naon deui kelebihan laki-laki secara hakiki teh wa tahammulud diyati sareng menanggung diat. Naon dari diat nah kewelah ngajina takrib sakalian. Nah takrib heula aya bab diat. Wa wilayatun nikahi sareng ngawalian nikah. Wa talaqu sareng laki-laki ge diberikan hak mentalak. Wa raj'atu sareng diberikan hak rujuk. Wa adadul azwaji sareng diberikan hak untuk poligami. Ngan poligami na kudu anu adil, kudu poligami anu membahagiakan semua istri na, lain menyengsarakan semua istri. Wa ilaihimul intisab sareng kepada laki-laki lah disandarkeun nasab seorang anak. Eta putra saha? Putra Bapak Herman. Jarang dinasabkeun ka ibuna. Wa minasani sareng ari kelebihan anu kadua nyaeta kelebihan menurut syariat. Atiyatul mahri eta lalaki teh kudu memberikan mas kawin, wan nafaqati sareng memberikan nafkah, wan nahwihima dan lain-lain. Kada fizzawajiri itulah anu diterangkeun dina kitab Zawajir Ibni Hajarin kagungan Ibni Hajar rahimahullahu taala. Wallahu a'lamu bishawab.